Assalamualaikum, sampurasun. Wilujeng encing soleh-solehah. Wilujeng patepang deui sareng ibu dina pengajaran basa Sunda. Ngalajengkeun deui pedaran anu saatosna, urang ayeuna masih medar ngeunaan pupujian. Naon ari pupujian teh? Pupujian nyaeta asalna tina kecap puji. Anu hartosna nyaeta karya sastra anu ditulis dina wangun puisi. Anu biasana ditepikeun atanapi didugikeunana ku cara dinadomkeun atawa dinyanjikeun. Nurutkeun kana eusina, pupujian teh dibagi jadi sababaraha rupa, nyaeta anu kahiji muji ka Gusti Allah, anu kadua doa jeung tobat, anu katilu sholawat nabi, anu kaopat pepeling, sareng anu kalima pangajaran keagamaan. Nah, ayeuna ibu bade nayangkeun salah sahiji pupujian, mangga ku hidep diregepkeun. Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wengi Senen taun Gajah. Pupujian anu nembe ku hidep ditingal nyaeta mangrupa salah sahiji contoh pupujian anu eusina ngeunaan sholawat nabi. Kanggo pancen, mangga hidep eusian halaman 10 tinu A dugi ka J. Anu kadua hidep ngawihkeun salah sahiji pupujian anu aya dina buku atanapi nu ku hidep apal. Sakenging hilapnya kanggo pancenna dikintun ka WA Bu Guru. Hatur nuhun.